38 benernya. Terus dibuka tas saya ya, mangga orang lanjutkan. Terus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatuhul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Quran surat Ali Imran ayat ke-38 sedang 38. Ibu-ibu yang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, sumangga urang sami-sami manjatkeun puji miwah syukur karepun gopur Allah Azza wa Jalla anu alhamdulillah teu dugikeun ka saat anu ayeuna wanci anu kiwari urang sadayana kumantenna masih kena di papan jatah yuswa oge di papan kasehatan jasmani katut kasehatan rohanina sehingga urang sadayana tiasa gempal ngariung di patempatan dina raga nakorogeun diri ka Allah Subhanahu wa taala oge ieu mangrupikeun langkah tur cara urang sadayana supados engke nalika urang sadayana mulang ka Allah Subhanahu wa taala ku Allah Subhanahu wa taala digampilkeun lebet ka sawarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sumangga urang lajengkeun bahasan urang sadayana terjemah Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38 dugi ka 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalika da'a Zakariya rabbah.
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Panadatuhul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Mangga urang terjemah per kalimat. Hunalika di tempat eta atanapi didinya maksana teh di mihrab teh ya kitu nya. Da'a yad'u teh naon? Ngadoa. Saha nu ngadoa teh? Zakaria, Nabi Zakaria. Kasaha ngadoana teh? Rabbahu ka pangeran nana. Qala anjeuna nyarios. Rabbi nun pangeran abdi hab mugia salira maparin li kanggo abdi min ti ladunka sagedengeun salira dzurriyyatan turunan thayyibatan anu sae. Innaka saestuna salira teh sami'u anu maha ngadangu ad-du'ai kana doa. Wihande hunalika didinya atanapi di tempat eta da'a ngadoa Zakaria Rabbahu ka pangeran nana. Qala anjeuna sasaurang Rabbi nun pangeran abdi hab mugia salira maparin li ka abdi min ti ladunka nya sagedengeun salira atanapi ti hadirat salira mangga nya dzurriyyatan turunan thayyibatan anu sae. Innaka saestuna salira teh sami'u anu maha ngadangu ad-du'ai kana doa. Sekali hunalika didinya atanapi di tempat eta da'a ngadoa Zakaria Rabbahu pangeran nana. Qala anjeuna atanapi anjeuna ngadoa kitunya. Mangga bade qala dia menyarios bade ngadoa mangga telangkung eta malahnya gitu kan. Rabbi nun pangeran abdi hab mugia salira maparin li ka abdi min ti ladunka sagedengeun salira atanapi hadirat salira mangga dzurriyyatan turunan thayyibatan anu sae. Innaka saestuna salira teh atanapi satemena salira mangga sami'u maha ngadangu ad-du'ai kana ijab kana doa ya. Apal sakitu? Insyaallah berapunya. Panadathu lajengkeun ayat 39. Panadathu
Teras nada non nada teh aya nada ningan ngagero nyata panadathu lajeng ngagero ka Nabi Zakaria ya hu uihkeun ka Nabi Zakaria janten panadathu nya ngagero ka Zakaria saha nu ngagero teh al malaikatu malaikat wa huwa sedengkeun anjeunna teh saha anjeunna teh Nabi Zakaria qaimun nuju ngalaksanakeun nuju ngadegkeun mangga nya anu ngadegkeun mangga nya yusolli salat fil mihrabi dina mihrab anna saestuna satemena mangga Allah yubasyiruka baris ngabungahkeun anjeun biyahya ku Yahya ku saurang budak anu ngaranna Yahya musaddiqan sadaqah yusaddiqu tasdiqan musaddaqun teh anu ngabenerkeun bi kalimatin kana kalimat minallahi ti Allah wa jeung sayyidan non sayyidan teh asalamat sayyidan teh tuan gitunya hatoskeun we urang mah panutan gitulah non sayyidan teh panutan gitu nya sayyidan teh asalna mah sayyidan teh pan raja nya penghulu gitu kan nya tuan sayyidan teh nya eta wa hasuron wa sareng hasuron hasun teh naon pae teh nya anu tiasa nahan nafsu nya hasuron teh naon anu tiasa nahan nafsu wa sareng nabiyan saurang nabi mina ti antara as-solihina anu saroleh wihan deui panadatuhu nya ngagero ka Zakaria al malaikatu malaikat wa huwa sedengkeun Nabi Zakaria teh qaimun nuju ngadeg yusolli salat fil mihrabi di mihrab annallaha saestuna Allah yubasyiruka baris ngabungahkeun anjeun biyahya ku kahadiran Yahya ku saurang budak nu dipasihan nami Yahya musaddiqan anu ngabenerkeun bi kalimatin kana kalimat minallahi ti Allah wa jeung sayyidan jadi panutannya sayyidan teh jadi raja jadi penghulu jadi kepala mangga sayyidan teh hatuskeun lah seueur mangga nya hatuskeun naon teh rada pantes mah sayyidan teh naon paen tadi teh panutan gitu nya wa sareng hasuron anu tiasa nahan nafsu wa jeung nabiyan bakal jadi nabi minas solihin ti antara jalma-jalma anu saroleh. Wanda ibu ti ayat 38 ya mangga hunalika di tempat eta da'a ngadoa Zakaria Nabi Zakaria Rabbahu ka pangeranana qala anjeuna sasauran Rabbi nun pangeran abdi hab mugia salira maparin li ka abdi dzurriatan turunan thayyibatan anu sae anu thayyib gitu kan nya
innaka saestuna salira teh sami'u anu maha ngadangu ad-du'ai kana doa. Panadatuhu lajeng ngagero ka Nabi Zakaria al malaikatu malaikat wa huwa sedangkeun Nabi Zakaria teh qaiman nuju ngadeg nya yusolli salat fil mihrabi di mihrab. Annallaha yubasyiruka baris ngabungahkeun anjeun biyahya ku kehadiran Yahya musaddiqon anu ngabenerkeun bikalimatin kana kalimat minallahi ti Allah wasayyidan jeung jadi panutan wahasuran oge jami anu tiasa nahan nafsu nya wa nabiyan oge bakal jadi saurang nabi minas solihin ti antara kaum-kaum atau jami-jami anu saro apa bunyinya segitunya panadatuhul mala tidak tukang tibatan itu dalam pananya ta hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a panadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin mangga urang secara nanti terjemah bebasna gitu katanya tah hunalika da'a Zakaria rabbahu di tempat eta maksana teh nyaeta nalika Nabi Zakaria teh anjeunna pan nepangan saha teh Maryam teh nya teh di mihrab teh gitu kan teh hunalika di tempat eta ya da'a ngadoa Zakaria Nabi Zakaria robbahu ka pangerana kumaha eusi doana teh Gusti mugi ya salira maparin ka abdi turunan anu sae saestuna salira teh anu maha ngadangu kana do mangga besadayana upami dilenyepan kana ieu ayat ku urang sadayana paintennya upami ceuk teh nya tadi dunyakeun ku simkuring tangke dina ayat salajengna ya Nabi Zakaria teh mucuk urang mah unjukkan ka Allah Gusti abdi teh rek boga budak kumaha sedengkeun abdi teh geus aki-aki pun bojo teh geus mandul kitu nya teh mangga upami ceuk teh mah ibu-ibu ayeuna aya di masjid ieu ngadoa ka Allah sareng karoge ibu teh ngadoa Gusti abdi teh geus kolot kieu tapi abdi hayang boga budak kengeng teu nya ibu teh cari kagungan murang kalih wae gitu. Tos rumah tangga teh ibaratkeun 20 tahun atau nepi 30 tahun atau nepi ka 40 nepi ka 50 tahun can kagungan wae murang kalih. Ibu teh ngadoa dina keur salat teh Robbi habli minas solihin tapi Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah kengeng kitu teh. Mangga eta mah doa mah gitu kan ngan diijabah henteu na mah saha nyaku Allah ngan secara syariat ari geus nini teuing mah meureun gitu kan nya jeung geus aki-aki mah kinten-kinten secara syariat mah bakal kagungan murang kalih moal kok mau geus menopos mah gitu kan nya geus mau buka budak cenah tapi kan Allah mah teu kitu nya mangga teu nya aya teh sepuh ge aya bae kahoyong mah ningannya gitu kan nya anger wae gitu kan kahoyong mah aya naon margina margi ieu teh painten Nabi Zakaria teh kabita ku putra Siti Hannah teh anu jenengan saha teh Maryam teh nya keur mah Maryam teh salah seorang istri anu eta istri teh kacida pisan
solehana bageurna manganya tuh nya anjeunna teh aduh kagungan hoyong kabita cega batur mah boga budak ari abdi geus rumah tangga sakian tahun can boga budak wae manganya ngadoa ka Allah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah nu disuhunkeun ku Nabi Zakaria sanes mung sakadar budak sanes mung sakadar jabang bayi tapi nu disuhunkeun ku anjeunna teh dzurriyyatan thayyibatan mangga turunan anu thayyib naon thayyib teh Bu sae mangga atanapi cigabang thayyib anu gak pulang-pulang gitu kan saya henteu pamah gitu cigabang thayyib ari bang thayyib eta saya henteu istrina ngantosan carogina babang thayyib anggar we di lemur batur kawin deui meribatkeun kitu di antosan teu sumping keneh wae gak pulang-pulang we antos tahun si thayyib eta ngaranna oge nu kitu sanes peten Bu nya enggak tah anu disuhunkeun ku Nabi Zakaria teh bukan sekedar seorang anak nu disuhunkeun teh hayang budak pinter lain nu disuhunkeun tapi naon dzurriyyatan thayyibatan mangga turunan anu thayyib mangga thayyib teh naon nya tah dina bahasa Sunda mah dina bahasa Indonesia mah ketika kita mendengar kalimat thayyib atanapi maca kalimat thayyib maka diharuskeun teh sae weh kitu nya san oge nya contohna dina Al-Qur'an ingannya dina surat Al-Baqarah ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban nya ye sakabeh manusia dahar ku aranjeun nya mimma tina perkara anu tos dipaparinkeun ku Allah ka aranjeun nu kumaha anu halal tul thayyib thayyib teh naon sae ari budak saya teh nu kumaha atuh ari tuangeun nu thayyib teh nu kumaha atuh tuh tan tidak setiap anu halal jadi thayyib henteu pan nya mangga deui maka Allah pan nguniakeun ya ayyuhan nasu kulu mimma fil adi tina perkara anu aya di bumi teh halalan anu halal benten sareng thayyib halal mah nya thayyiban oge thayyib banget nya naon atuh thayyib teh Bu tuh sae we nya atanapi kan kieu kan nya alladzina yatawaffahumul malaikatu aya jama-jama anu dimaotkeun ku para malaikat teh thayyibina dina kaayaan thayyib kayan saya dinya kumaha hartosna tuh kan bingung ngaran thayyib teh nya nah mata saya pikir lagi bang thayyib gak pulang-pulang gitu ya mangga urang wihan ya tahtina bahasa Arab mah kalimat thayyib itu ya kalimatun muhtasyaratun kalimat anu ringkes thayyib ya. Tapi naon cenah jami'ul ma'an lil katsir nu ngagunakeun nyakup kana makna anu kacida pisan seueurna mangga jadi hiji kata tapi ngandung sababaraha makna anu benten-benten mangga ya thayyib teh tangke urang bandingkeun kumaha lamun boga budak anu thayyib kumaha upami seuk teh mah tuangeun anu thayyib teh nya Tasaur Ar-Raghib Al-Asfahani yang dikatakan thayyib itu adalah matastalizzuhu al-hawasu wan nafsu gandai naon cenah Bu tadi teh duka cenahnya ma tastalizzuhu al-hawasu wan nafsu mak naon bae tastalizzuhu anu ngeunah anu lejat al-hawasu numutkeun panca indra sareng an nafsu sareng jiwa mana
Wihandai. Jadi cek panca indra katinggalina kumaha? Alus cek hate kumaha? Sugema. Mangga thayyib teh kitu. Mangga. Upami ibu cicing wae di Kampung Kalapati lu angkat wae hoyong neis di daerah gunung ka ditu. Di eta gunung teh paintennya teh cegah di urang mah penuh kunaon? Kebul sebagainya cai hese ari di gunung mah dengan cai curcor nya ayeuna gunung katinggalna kumaha hejo ngemplo cik upami teh mah ibu ninggal nu kitu senang teh panon ieu tah panca indra senang ari hate kumaha guligah pan bunga mangga itu yang dikatakan naon thayyib sok ibu handai nya sabda itu bener kumaha cek panca indra ngeunah cek hate sugema gitu so nya tong tebih-tebih katulah nya tah ningali lauk ayeuna kan nya saya henteu katinggal lauk-lauk teh warna-warni gitu kan ditewak ku ibu teh ti balong teh dipikeun karesep kieu nya lauk teh katinggalina montok nya lajeng kumaha dicabak teh hipu cigana lamun digoreng teh nikmat gitu pas dituang kumaha aduh ieu mah ninginya ditempo kumaha katingali alus dicagap pantas dituang raos ari hate kumaha alhamdulillah sugema ieu dahar jeung naon teh jeung lauk teh eta teh naon kieu teh thayyib nu kitu teh nya handai nya jantan saur naon saur panca indra terasa lega terasa nikmat cek hate kumaha sugema itu yang dikatakan naon thayyib itu mah secara bahasa umum kitu teh jantan ke ta ayeuna uihkeun kumaha upami seuk teh mah kalimat thayyib anu tadi dihubungkeun sareng tuangan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ieu sakabeh manusia sok dahar ku aranjeun tina naon perkara nu aya di ieu bumi anu halal tur anu thayyib nu kumaha thayyib teh anu sae gitu kan ya tah anu kasebat thayyiban dina tuangan mah kieu Bu Pak nya tah makana mutanawalan min haitsu ma yajuju wa minal makanil ladzi yajuj makanya wa nanti kuhandai makana mutanawalan min haitsu ma yajuju wa bi qadarin ma yajuju wa minal makanil ladzi yajuj enggak ya non perkara anu diraih anu diperoleh ya. Min haitsu la yajuju tina perkara anu dimenangkeun ya. Wa bi qadari ma yajuju tina ukuran anu dimenangkeun wa minal makanil ladzi yajuj oge tina tempat anu dimeunang itu namina naon thayyib dina tuangan handai ya makana mutanawalan min haitsu mayajuju apa-apa yang diperoleh tina anu dimenangkeun ya ukuran anu dimenangkeun dina tempat anu dimenangkeun eta naon namina teh thayyib mangga ya ibu tuang ayeuna kan nyata nyanak piring saku nyanak naon teh sangu sakumaha sapiring dieusian ku naon rencangna contohna teh naon panginten lah panginten tong saya lah gepuk weh gitunya gep kurupuk gitu lah ya halal henteu pami tuang sareng gepuk halal ari eta sangu sapiring halal henteu halal toh saep sapiring nambih deui jadi 2 piring ku sabab naon teh keur nikmat teh tuang antukna ibu teh jadi kamardekaan ya anu tarina tuang nikmat jadi kumaha ya nama thayyib teh upami kitu teu thayyib walaupun halal tapi naon tadi teh akan
Tah wabi kodarin maya kudu ukuran tertentu didinya mah ulah pedah naon sawarna kembali lan pikeun ka bentet oge tungtungna pan ciga bade ngalaksanakeun tarawih ningannya panti enjing-enjing sau buka saum teh pan tuang mimiti ku cendol teras ku naon deui ku baso tamah ku naon deui sangu sapiring antukna rek tarawih teh kumaha ngabengkang bener toyib nu kitu henteu tah nu kitu nu matak sebutkeun dina tuangeun mah anu disebut thayyib teh nu kumaha apa-apa yang diperoleh dengan cara yang boleh ukuran yang diperbolehkan dina tempat anu meunang pan urang teu meunang barang tuang di mana bae oge nya nah aya tempatna gitu kan itu mangga pan kitu tuangan punya mangga teu thayyib nya jadi upami kana tuangan mah naon bae anu diperoleh ya tina anu meunang ukuranna kudu sesuai tempatna untuk mendapatkan hal tersebut dan kanu dimenangkeun makanya jadi carana ya tuangeunana tempatna mangga eta mah kedah anu thayyib mata kan pada kieu ibu teh gaduh panyawa teh naon darah tinggi gitu kan nya ari daging domba halal henteu halal thayyib henteu upami kanu kagungan darah tinggi teu thayyib jadi matak gitu kan eta tah kitu paintanya dan thayyib mahnya nu dimenangkeun nya ukuranana tempatna jadi bade alatna saperti dimenangkeun itu thayyib tayana kumaha upami seuk teh mah yang dikatakan dengan yang dipinta oleh Nabi Zakaria itu adalah apa dzurriyyatan thayyibatan turunan anu thayyib budak anu kumaha anu soleh thayyib teh kitu nya pian deui kitu anu sebat thayyib teh naon cenah naon perkara anu dipandang sae anu dipandang lejat numutkeun naon panca indah sareng hate upami ibu kagungan murang kali keur mah kasep pinter bager dipiwara ngagugu dicarek mangga kinten-kinten ayeuna soca ibu bakal bolotot wae moal kaeta budak biwir ibu bakal nyarekan wae kaeta budak moal cepil ibu bakal rawing moal hate ibu bakal kumaha tuh pan bingah boga budak itu nu matak matas taliduhul hawasu man nafsu apa yang dipandang lezat oleh apa boga budak tak aduh pika-pika reseupeun salatna aduh pika gitu makanya tahajudna teu kakantun saum sunat aduh mangga kabitah teu ningali ibu budak moal kitu hate jadi kumaha bunga reka mana meuni aga ini teh kumaha moal hari bang sabab naon teu carekeun budakna manganya deui kana ka atos henteu jadi upaminya anak seperti anu tadi mah nya apa-apa yang dipandang lezat oleh panca indah jadi ditinggali matak pi karesepeun dikupingkeun nya mata kumaha nya dikabungaheun nya ku bibir kumaha teu loba carekeun hate kumaha terudet boga naon mah dzurriyyatan thayyibatan mah nya Bu kitu pun teu ya pian deui nya tanu matak aya nganu mamajeun definisi bahwa kalau thayyiban dikaitkan dengan anak yang dipinta oleh kita adalah dzurriyyatan thayyibatan maka thayyib untuk anak man kumaha tuh ya man ta'arra min najasatil jahli wal fisqi wa qabaihil a'mali ya. Man ta'arra orang yang melepaskan ya min najasatil jahli tina kokotorna kabodohan tina najisna kabodohan wal fiski tina kapasekan wa qabaihil a'mal oge tina amal anu kumaha anu awon nya wa tahalla oge anjeunna menghiasi dirinya kunaon bil ilmi ku ilmu wal imani ku kaimanan wa mahasinil a'mali ku amal-amal anu kumaha
anu sae mangga sok ku ibu kabitah henteu pami kitu boga budak nya budak teh ayeuna henteu bodoh teu naon deui henteu nyalimpang tina parentah ti saha Allah jeung Rasulna oge akhlakna henteu naon teu awan teu goreng patut malahan mah kumaha ngahiasi eta budak teh kunaon ku ilmu nah kunaon deui ku keimanan oge kunaon mangga ku amal-amal anu sakabitah henteu Bu budak teh yeuh otakna cerdas nya naon deui tuh hatena pinuh kunaon ku keimanan akhlakna kumaha sae kabitah henteu anu pameu kitu cik ari soca bakal kumaha boga budak anu kitu lejat henteu nikmat henteu hate kumaha bunga pan boga budak kitu mah nya nu matak saur Ar-Raghib bahwa secara umum pengertian thayyib adalah matastalidzuhul hawasu wan nafsu apa-apa yang dipandang lezat oleh apa oleh panca indera ya, baik indera pendengar, indera penghisap ya, pencium sebagainya manganya ta oke dipandang lezat kunaon hate teu guligah mangga sok bunya ibu kagungan murang kalih pinter tapi tara salat tapi akhlakna awon bunga henteu ibu geboga budak nya pinter imana sae tapi akhlakna kainung kumaha nya tuh ari imun mah pinter budak teh naon deui salat teh kakantun ngan hanya ka budak teh kakolot kumaha calutak ieu mah kakolot teh kata tanggal kumaha ih campelak kinten-kinten sae henteu panca indra upami ningali kitu bakal kumaha Bu lejat moal hate kumaha ku budak kitu rungsing banyak enggak nah inilah yang dikatakan yang dipinta oleh Nabi Zakaria adalah Rabbi habli milladunka dzurriyyatan thayyibah ya Allah berikanlah kepadaku turunan yang thayyib anu melepaskan dari pakaian kekotoran najis ya najisna tina kebodohan ya dari kepasikan dari akhlak-akhlak yang jelek ya. Oke orang tersebut adalah menghiasi dirinya dengan ilmu yang dia miliki dengan iman yang dia miliki lalu memiliki akhlak yang terpuji habita apanya mangga kabita kitu henteu Bu upami teh boga budak teh ningali budak batur contohna kitu kan keur mah pinter nya sakolana getol ya ibadahna kumaha rajin kakolot kumaha sae kata tangga kumaha sae ka naon teh panten ka alam sekitar kumaha sae kabitah teu pameh kitu mangga sok tak inilah yang dipinta oleh Nabi Zakaria bukan hanya sekedar anak da urang mah rata-rata ngadoa ka Allah teh hayang budak teh budak pinter we capek mah hayang budak pinter mah nya capek Bu nya mangga tapi nu disuhunkeun ku urang maka Allah teh ngadoa teh Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan ya. Tapi lamun ibu kagungan murang kalih anu wah ya, keur mah bodoh naon deui ya batur mah salat ieu makal ka begadang we ngal peuting tinggal gandengan batur gitu kan eta akhlakna kumaha enggak aduh pan ceuli kumaha Bu asarawing di bejaan ece budak ece kamari cenah teu mabok cenah kan gitu kan ceuli kumaha eta soca kumaha asa polotot tinggal budak aduh cenah keur kitu di mangga gerakeun hate kumaha aduh asa kumaha pan ningali budak kitu mangga nya ya matur kumulah tak ieu panten dzurriyyatan thayyiban sapertos kitu nya nu mata ka istilah Sunda mah kumaha pantennya tiis ceuli herang panon kitu dzurriyyatan thayyibatan teh lah nya angga ya duit kayaknya ke atas ente gitu kayaknya enggak ya. Jadi sekali lagi yang dipinta oleh Nabi Zakaria adalah apa?
turunan yang baik, turunan yang thayyib. Man ta'arra min najasatil jahli wal fiski wa qabaihil a'mali wa tahalla bil ilmi wal imani wa mahasinil a'mali. Manganya ta insyaallah nya. Jadi nuthayyibah kitu budak nuthayyibah ya. Untuk ibaratkanlah ya, menghilangkan dari kotoran kebodohan ya. Nadi painten kepasekan lalu amal-amal yang melepaskan amal-amal yang jelek. Dia menghiasi dirinya dengan ilmu, iman dan akhlak-akhlak yang terpuji banget ya. Innaka sami'ud du'a. Saestuna salira Gusti, Gusti mah anu maha ngadangu kana setiap jama anu ngadoa kana ngadoa mangsa. Jadi urang teh kumaha? Dianjurkan untuk ngadoa ka Allah. Teh nu mata sim kuring kamari nyebieutkeun ningannya aksir. Lobakeun ku anjeun naon cenah? Fa aksiri doa, lobakeun ku anjeun ngadoa. Fa innaka la tadri mada yustajabu laka. Maka saya sunah anjeun teu apal mata yustajabu laka iraha eta doa teh bakal dikumaha? Diijabah mangga. Jadi wayahna Bu kang urang mah teu ulah kendat naon? Ulah kendat-kendat ngadoa ka Allah. Jadi pamisek teh mah urang kagungan murang kali teh nya karaos ku sim kuring nemi boga budak dua pun biar mah baheula 13 kitu kan. Ieu mah karek boga budak dua gaduh geus karaos teh kitu kan. Dihudangkeun kumaha budak teh? Kita sholat subuh teh ida buru atuh geus jam 8:30 ieu teh geus sakedeung deui hantem we gitu banget nya baheula pun biang pun bapak boga budak 13 gitu ieu mah sing kuring karek boga budak dua karaos mangga sok nya angot ibu painten Bu nya tuh mangga kirang-kirang nama mangga nya upami seuk teh mah nu mata kurang mah ngadoa ka Allah kanu kagunganana ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik gitu maksudnya mangga urang ngadoa ka Allah teh ieu sok mulak-malik teh mudah-mudahan pun anak teh da di ku abdi mah parantos diusahakeun da salira nu kagunganna mah mangga nyangakeun ke salira jiga kitu Nabi Zakaria ge nya mangga abdi mah geus ngusahakeun geus nikah jeung saha jeung pun bojo nganda sanes waktu abdi gaduh kagungan murang kali abdi mah ngadoa Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyiban mudah-mudahan Gusti sok sanaos abdi tos kumaha tos sepuh oge mah tuh Bu nya mangga monggo pamisek teh mah ibu ayeuna nya tos nini-nini teu gaduh caroge kenging ngadoa kitu henteu kenging teu Demam boga budak can abdi mah apa duriatan teh turunan teu kudu wae budak naon incu atuh mah kitu nya mangga da kadoa teh kan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin mangga tuh nya sak disangkeun kurang teh kitu nya janten sanes bae soleh urangna mungkul nya sanes bae soleh teh caroge mungkul tapi budak incu buyut bau udag-udag jangga 7 turunan teh kali tuna banget sok kurang sadayana ngadoa ka Allah da Allah nu kagunganana urang mah geus ngusahakeun lamun budak kitu keneh bae anger wae nya mangga lain kewajiban urang da urang mah ngan sakadar ngemutan innaka latahdi man ahbabta anjeun teh bisa mere hidayah sok sanajan ka zaman pikeun kita kusaha poin tapi Allah mah penghidayah nya urang mah ala kadar naon ngusahakeun mangga budak bangor wae paparin ka Allah we ngadoa Gusti abdi mah tos ngusahakeun nyakolakeun parantos dipesantrenkeun parantos tapi budak teh kieu keneh wae mangga pasrahkeun ka saha kanu kagunganna bari urang teu eureun-eureun teu kendat-kendat kumaha nganasehatan anjeunna kitu nya mangga ieu mah hantem ka Allah ngadoa ari urang teu naon teu usaha nya anger wae keneh kitu nya ya dugi ka dinya ka atos henteu ya eta kade ya tah di tempat eta Nabi Zakaria teh ngadoa sabab naon kabita ningali Siti Maryam janten murang kali anu soleh solehah nya kasaha ngadoana teh nya ka Allah ka pangeranana qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan
thayyibatan innaka sami'ud doa. Saestuna salira anu maha ngadangu kana doa. Ayat ke-38 Bu, mangga urang aos deui. Panadatuhul malaikatu nya ngagero ka Nabi Zakaria, tapi orang uihkeun nya malaikat ngagero ka saha ka Nabi Zakaria nya. Tadi dia kalimatna al malaikatu, ari al malaikatna jamak tina malak gitu kan nya. Nu dipamaksa dina ieu ayat mah nyaeta nemutkeun sapalih ulama di dieu teh nyaeta mung saurang nabi nyaeta nabi naon panginten? Nu sok nurikeun wahyu teh? Malaikat saha? Malaikat Jibril. Sok sanajan disebatkeun jamak tapi dipamaksa mung hiji gitu kan nya. Ya. Nuju kumaha Nabi Zakaria waktu harita teh? Anjeunna teh nuju ngalaksanakeun salat. Di mana salatna? Fil mihrab. Kumaha sore eta malaikat teh? Ya. Annallaha yubasyiruka satemena Allah baris ngabungakeun ka anjeun ya. Kusaha biyahya ku salah saurang murang kali anu dipapankeun ka anjeun nyaeta ngaranna saha? Kita langsung ku pasihanamina teh gitu kan. Kumaha eta murang kali engkena ka payuna teh? Musaddiqan bi kalimati minallah anu baris ngabenerkeun kana kalimati Allah. Wasayyidan bakal jadi panutan umat anu sejen. Wahasuran bakal jadi jamaah anu kumaha? Anu tiasa nahan nafsu tina mang pirang-pirang padamelan anu tiasa nimbulkeun kaeban kanggo anjeunna. Wa nabiyan bakal jadi seorang nabi minas sholihin ti antara anu sarah maka punya. Tah ieu mangga. Lamun seuk teh mah ibu nuju salat kitu kan eta. Aya nu ngaharewos ngadoa ka Allah teh Gusti abdi teh geus kolot tapi can boga budak wae ceuk anu naon teh ngaharewos teh kumaha cenah? Anjeun teh bakal boga budak eta harewos saha kitu nya. Sieun cenah kabur ya meureun cenah nya. Angga. Tangtos ieu nabi mari caketan ku para malaikat. Tah saur Allah nya Nabi Zakaria teh nuju salat ya. Lajeng sumping malaikat maparin mubasyiran maparin kabar gembira yen Allah bakal maparin ka anjeun ye Zakaria saurang budak anu dingaranan saha? Yahya. Ya. Tadina bahasa Ibrani mah atanapi dina bahasa Israel mah nya sanes Yahya tapi saha? Yuhana. Ya, saha? Yuhana. Dina bahasa Arab jadi naon? Yahya teh naon harusna teh? Hirup gitu Yahya teh nya. Nu matak pan urang bade upami urang bade naon bawa dengan bismika Allahumma ahya. Upami ahya mah kamu abdi gitu kan nya tah. Ahya nya. Hirup Yahya teh nya. Ya, Mang Yahya tapi maot dengan cenah hirup teh. Ya. Tuh Allah baris ngabungahkeun anjeun ku saurang budak anu langsung ieu budak teh dipaparin namina ku saha? Ku Allah ieu mah nya. Kumaha eta murang kali teh musaddiqan bi kalimati minallah anu baris ngabenerkeun kalimat maksudna kumaha atuh ibu ieu teh? Bi kalimati minallah teh. Ya. Ta ieu mah engke teh anu baris ngabenerkeun yen tentang datangnya Nabi Isa anu kaluar tina rahim Siti Maryam teh ngabenerkeun eta engke teh Nabi naon teh? Nabi Yahya teh kitu teh. Musaddiqan dirinya mah ya. Kuy handai Bu nya. Janten Yahya teh tina naon cenah? Tina hirup hatunna teh nya. Asal bahasa Israel mana?
Juhana ta musaddiqan bi kalimati minallah teh maksud namanya eta Yahya teh bakal jadi anu pangheulana ngabenerkeun atanapi ngimankeun ka Isa ibnu Maryam anu jadikeun ku hiji kalimat ti Allah nyata ku kalimat naon kun jadi maka jadi padahal pan nah Nabi Isa mah teu kagungan naon teu kagungan rama nya itu mangga Bu ya gitunya jadi teh Nabi Isa teh Nabi Yahya teh anu baris orang yang pertama mengimani ya yen benerna tentang Nabi Isa alaihi salam pun jadi maka jadi wasayyidan mangga bakal jadi naon margina bakal jadi panutan teh sabab anjeunna jembar ku elmuna ya naon adi dieusian hatena kunaon ku kaimanan jeung katakwaan akhlak anu kumaha anu sae cik kinten kitu upami seuk teh mah ayeuna aya jalma nya aya pamimpi nu kitu elmuna pinter otakna pinter lajeng ibadahna sae akhlakna sae kinten-kinten kabitah teu pamikeun kitu tuh kita bakal jadi panutan sayyidan teh kitu Bu nya dan kita nya Nabi Zakaria mah bakal jadi naon panutan kaum anu sejen magi naon jembar ku ilmuna nya ibadahna taat ka Allah kunaon deh akhlakna oge nya kitu kan mata tadi sebutkeun nya tuh kan thayyiban teh kitu nya wa tahalla bil ilmi wal imani wa mahasinil a'mal gitunya tuh ngahias dirina ku ilmu ku iman jeung akhlak anu sae wa hasuron nya tiasa nahan nafsu tina amalan aman anu baris nimbulkeun kaaiban ka dirina da urang mah kadang kumaha punya nih kan lamun amak teh kumaha dingannya urang mah kitu nya ya mata paminter pati panu salah sepuh asap gandang ngeukeunnya wal kazdi minal goido nya tiasa nahan naon ka ambek beres sareng godog nya upami godog mah geus dilakukeun upami goid mah naon karek dina hate gitu ya tah upami godog mah kieu nya lamun kana leungeun bakal kumaha nyabok godog mah lamun kana bibir nyarekan lamun kana soca molototan lamun kana letah nyiduhan lamun kana suku najong beureun kitu tah eta mah naon itu naon tah godob kadi minal goido mah karek dina naon tah katahan di dieu amak mah aya nganteur kumaha teu dilakukeun tah lamun geus ku leungeun nyabok eta mah godob ka dituna lamun ku biwir nyarekan nya pandi urang kitu ningannya nyari hata ku si eta wah aing mah popong aya nyari cabok nyari carekan nyari tajong nyari kumaha deui dibolotot nyari ciduhan ongkoh deui gitu kan eta mah geus kumaha kitu mah geus godob upami kadzi minal ghaido mah karek dina naon ieu mah di naon teh ditahan weh kitu urangnya ya taya mah tiasa nahan nafsu sehingga naon kana teh tidak menimbulkan aib sok lamun seuk teh mah ayeuna contoh guru lamun seuk teh mah nyabok ka budak najong ka budak kiten-kiten jantan aib moal ka eta guru nya ka pamimpin nu kitu oh nya cenah pamimpin nya nyabok ongko nyiduhan ongko naon deui mangga tah ini mah seperti kitu kita Nabi Zakaria mah kita kitu nya nah di samping ilmunya jembar ya ibadahna sae akhlakna sae mangga tah nya sayyidan panutan teh kitu hasuron tiasa nahan nafsu tina nimbulkeun ka aiban wan nabiyan tuh diangkat menjadi seorang nabi minas sholihin ti antawis jalmi-jalmi anu sarol kitu nu salawat teh kan teu nya teu satiap salat janten naon nabi henteu nya tapi aya ti antawis anu salat teh diangkat menjadi seorang nabi nya mudah-mudahan panjang Bapak sadayana ngan urang sadayana ngadoa ka Allah teh lain hayang boga budak jadi naon jadi nabi dah moal gitunya moal orang mah gitu datos nabi panutup aya nabi saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man urang ngadoa teh ka hoyong teh naon atuh nya ngadoa ka Allah teh dipaparinan
nya ngadoakeun budang kali urang teh janten urang anu kumaha atuh anu soleh anu thayyib nya ya cekap sakitu ibu sadayana mudah-mudahan paetung urang sadayana sakade ulah kendat-kendat ngadoa ka Allah fa'aktsir du'a nya sok lobakeun ku anjeun ngadoa fa innaka la tadri maka saestuna anjeun teu apal mata yustajabu laka iraha eta doa teh kumaha dijabah ku anjeun keur anjeun nya mangga sok urang mah urang kitu we nya ngadoa ka Allah mun teh maboga murang kali nu aun teh anu awon sok urang pasrahkeun ka Allah sambil ngusahakeun lamun geus soleh tetap we urang ngadoakeun nya insyaallah mudah-mudahan urang sadayana kagungan naon turunan anu soleh anu tiasa ngadoakeun ka urang sadayana anu engke janten naon paentan lah maparin kang urasana keringanan di akhirat ibu bapak sadayana cekap sakitu mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Obrol kang sim kuring anu ngadugikeun atau mun ka ibu sadayana anu mudah-mudahan tina ayat ka 3838 ngajadikeun panggeuing kana pikir keur geuring panggugah kana manah keur balangah sehingga urang sadayana ulah kendat-kendat ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.